Assalamualaikum. Ah, Neng. Neng. Maaf ya sebelumnya. Jadi mohon ya. Ntar saya usahakan ya. Ya. Assalamualaikum. Dek. Dek. aya naon, A? Aku mau dek. Aku kayak penting suruh mangkat deui. Kajen wa menit tanggalkeun sakedeung mah. Eksa berapa ya, deh, A? Duh kakek harawa dek. Sanggeusna. Engke lawas, mun. Ih. Syukur-syukur nih mun daek gawe deui. Da keur kakurangan nu gawe. Tos mah kudu dipikiran. Penting mah dede jeung baina sehat. Age ditu mal macam-macam ieu. Nya geus, aek na nganu gawe heula nya. Tumben berah kanan. Kudunya tua ambil tawaran deh. Ah, udah tuh. Kau peta geus geuleuh. Yan. Saya tegawe deh. Kan deh. Ke Jakarta. Arek deh. Kan aku mah tuh. Aing mah keur betah di imah heula. Karena proyek, cenah ngomong udah butuh jelema berapa teh? Pagawean sa sih enggak. Kan si Amar, Saha deh. Amar. Harobe sih mah jeung nyolok mata buncelik mah. Kan kau nyaho aing masalah jeung si Amar. Matakan ka si Amar. Sudi aing. Terus mah, geus bet tadi dia ge. Mangkat nam. Kela lepas. Ayo. Kan di sih. Taek maranan upan suruh kumbu. Oh. Saya enak sibuk naon. Tu biasa bae kana ngalap parab. Jadi kieu wa kong. Aing buka proyek di Jakarta. Minta kakurangan nu gawe. Mun sake penting mangkat jeung aing dek tante. Hidup kawabil. Keur mah ibuna sorangan. Gua boga parabeun tapi da masa deui anu maraban sapina mun abdina mangkat mah. Jadina kumaha? Bisa mangkat tante. Henteu mun wa. Geus meneuh. Bisa diragoan ku ibu. Sempura, Bro. Terus iya, walaupun roda Pak. Terus iya, ngabacak. Penting tuh. Mun mangkat gawe jeung aing bisa tentu. untuk mun masih garapuna. Jadi nanti bisa mangkat ya nya. Untuk temen masih garapuna wa.
guys. Ya, ya. Sasi kambing mah bulu. Baju kana hulu-hulukeun. Sikah mau tanya aing rukun. Aing mah kada taek macok bawang. Penting saya mun mangkat ke Jakarta jeung aing bisa tante. Ih, yung daging dadakan ujur ngupulihana. Tuh harakan di warang mun bisi salakina bisa marangkat. Ya, rawa. Gerak bisi. Nanya, kenapa bisa mangkat ke Jakarta? Orang mah teu bisa ieu. Salahina. Karena kakeduk teh iso. Muntah saya tuh bisa mah. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ih, eta sih. Udah. Kita sih salapnya bisa deh. Bisa ieu. Tuh bisa iya. Kumaha deh. Ngomen kebon. Oh, belum main kebon. Kebonnya ada omelan. Kuma barisannya cenah. Itu tuh bahasa ini. Cek aing ge jalma 1000. Oh, geus aing teu lah bisa beakeun pocokeuna. Hampura benam. Ngocok we pagawean. Apa dikunci na? Kumaha nimunya? Acan deh. Baru dak teu darekeun. Hi kumaha kutan? Duka deh. Kudukan di dewa. Nyangana. Halo. Ante aing mah tadi ge tek mangkat ieu. Kan konyong sia ge. Masih teu jeung budak eta ge tek mangkat ieu. Kamu jeung budak eta pisan. Tah ngambil bae ka Syria. Hi ning Arian. Bukan beging deh Syrian mah daekeun. Kebisu kumaha hi. Itu deh. Agennya ho sifat Syrian mah. Nya guys, yang di telepon ko aing. Gus, kamu tek mangkat ieu. Ih. Henteu aing mah henteu nanti bareng tadi ge. Diem aing ya. Oh. Bukan mas Adi. Enon deh, bukan. Kieu wayan. Aing nyaho daek manten nolak. Tapi abdi ieu mah da keur butuh. Hayang mah daek mangkat karena pagawean. Pohokeun kejadian nu baheula wa. Okeun. Gampang ujung nyuruh. Keur butuh mah paneta siang hubungan. Keur butuh. Lain kitu ya. Hutan. Kan tadi siang nyebut kitu. Barna ge koh nyawa aing mal mangkat ieu. Keueuh bae sia matakan. Pan bisi berubah pikiran. Da cek aing sababaturan aing. Hah? Naon deh? Babaturan? Itu salah dedengan deh ya aing. Cia masih bisa nyebut babaturan ke aing. Setelah siang hancurkan kebahagiaan aing. Iyan. Geus da aing mah tek mangkat ieu. Aku baru rakyat tadinya saluruh mangkat bae. Kada maaf. Aing mal mangkat ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gampang ujur nyuruh.
undur teu pamit. Datang teu ngarasa salah. Kumaha cenah ah? Keukeun dek, dedekeun ieu. Enak mangkat. Telepon gangguan di hadap. Kade dijaga kandungan. Nya geus, hati-hati. Kamancilan itu na. Ingat kerboga kandungan. Mohon. Ya terus, naik mangkatnya. At kunaon? Ini kalau gue mulas. Geus bodi mah aing ngek nelpon si Amar, terus sia nelpon si Sadi suruh bang mawakeun Parajo. Heeh. Be. Halo Sadi, agi ka dieu. Saat dieu beutengna mulus hangising tapi erek anu nya. Agi bari mau Parajo. Yakin age. Angkat Mar. Iya wes kelahiran. Tidak angkat-angkat pisan. Gus, mas kali itu aja kelar jalan maula. Cing, age, tak udah itu mah age. Cing. Age nok, gitu bro. Iya ulah. Hara ini jero pamali. Ka tuduh. Geus kaji lu bukna, tambahan buk ieu. Kan si naon jeung Ramois? Tambah bulu. Maksud tuh. Yan. Yan. Gelala. Kayak naon sih haro bujur? Siat, Yan siat. Siatku mah mah teuing bro. Erek lahiran. Tujuan tim mana ya salakina? Pan si Amar terbalik ieu. Tanggung jawab bujur. Yo, geus tuh Yan, terima kenyataan. Meureun jalan jodohna. Jeung deui aing sebagai babaturan sarea mohon ya, siat keur butuh seseorang jangan ada dampingan dewekna. Lupakeun masalah baheula lama, terima kayaan. Ini yang siat. Di imah, berarti bisa ya? Makasih disengelingkeun. Senam, ayo. Kandi. Kasihan mematakan anjing geus kayak Nam, Sana lain. Terus kan. Bisian aing keluar yo. Bisa ada tim seruntul. Kandi salah senang. Sabar nek. Kakinya kudu cuma. Kenapa senok? Sekali. Alhamdulillah. Agak tong, dadanan. Yo, anak nangis nang ngabarut. Mana naik balik? Makasih nya geus maturan. Jeung maaf karena masa lalu urang. Geus neng. Age ayeuna mah teu bisa narimakeun kenyataan. Maaf age geus nyeleh bae bareta mah. Si Amarna teh balik ieu. Keur itu mah
mah nyebutnya cina erek poe ayeuna. Minta di telepon teu aktif. Tuh gua geus keur di jalan. Geus enak naik ke Popo Dewa. Duh, ini siapa? Tuh di jero age di borok. Selamatnya. Dewek ayeuna boga tuan putri, kudu dewek dijaga. Jadi tanggung jawab dewek nambah deui. Makasih Nyet. Maaf. Geus, eta mah teu kudu dibahas deui ya. Tuh ya. Tuan putri geus nungguan sosok ayahna. Makasih ya. Sesuatu yang sibukkan anak mah harus dengan bapak nak ngomong. Terus begitu, ini kan udah Geus. Ayo deh. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Cinta yang sejati ku cari, Saya kadek. Kan bisa sih. Tah ku embu suruh maranan ieu. Baju kana hulu-hulukeun. Pernah ge iya nya. Barengan Baju kana hulu-hulukeun. sikah ngebuyun makanya ngongkon dah. Halo Sadi. Agi wis ya mulus tapi mah aku mau.